Asa kangen Kang Komandan. Apa video call bae kitu nya? Nah, jadi si Sarta ya. Nah, tuh main si video call kayak ya. Nah, kangen gitu kayak ke Jakarta. Tilu poe guys sih nya. Ih. Weh, halo Sarta. Kumaha cager, Bah? Alhamdulillah cager. Kan eta embe aku budak danu. Mesa anu diperkosa. Ai eta jelema. Komandan orang eta. Lain. Saha kitu eta? Babaturan, Bah, babaturan. Urang mana cenah main eta? Budak Sindang. Dak Cipanyi, dak jero tuh, dak jero. Cager dia cager. Biasa bae, Bah, cager. Ngan hampura ya, Bah. Sarta teu can bisa balik. Kunaon dia? Lockdown keneh, Pandan. Didoakan koeng. Doakeun bae ku komandannya. Supaya Sarta ya sukses gitu, komandan sukses jadinya ya. Geusnya aing boga tugas dia ya, soalnya ya gitu mah. Ya. Nya. Yo. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan dia sukses di Jakarta Sarta. Oh, dasarna ge. Kudu ikhtiar lagi lembur bae. Ya komandan eta keur papajuh teh sorangan bae. Tapi barang hakan eta si komandan fokus kana HP bae. Dongna kesempatan aing ye. Gerak wae. Kamana tempe aing ya? Bro, mana tempe aing ya? Kotok gitu. Pajuh ku dia cabe tandan. Angsat doang, saya nu maju tempe aing. Dah, nya susah bae. Atuh lada, Lada kunaon? atuh ku cabe. Kok kolohan dan do pajuhan nu lain bae, cabe di pajuhan. Lain aing majuhan cabe tah, dia mah. Aing ngadahar tempe, cabena heula ku anu dihakan. Berhubung eueuh anu nyokot. Atuh mantageh dan eta lamun pepajuh ulah bari neulan HP fokus kana pajuhan. Ku kotok meureun bisa leungit kitu. Ku kotok. Biurnya kayak nyobeta maju naon. Atuh maju tempe dan pandidinya tempe ngagoler aisuan aing mah teu beuki kana tempe nama nek ngadaran cabe bae. Dia deh, sukanya yang mati pergi kena tempe. Misal gitu tempe supaan, beak bae dipaju dia mah. Heh, nu bener dan. Atuh tama tempe supaan anjir, beuteung ke dia mah yuk. Atuh ho dia mah tempe maka bae supaan. Lamun teu supaan mengarna tahu. Alhamdulillah sugan aing mah supaan ku basi. Atuh tama tempe mesti dituna supaan mah. Tah, lamun tahu aing lebih beuki. Tah, ku ari aing rek babadean ka dieu nya. Ari tahu ngeunahna eta pepelemna. Pelebah naonna. Kek. Naonanya? Tapi tengah nu pelem mah. Salah, lain gitu lain. Atuh naonna burung dan? Doang nama bumbuna mun teu dibumbuan kan moal pelem tau mandan. Salah di bae dia mah. Pelebah na jika yang mana pelem mah. Naon maksudna dan? Kok bisa una anu pelem? Atuh ho, pelebah tahu. Coba kuliah ganti ge. Ulah tahu eta ujungna pake i. Kek. Tahu una diganti ku i. Atuh moal pelem tah mandan. Atuh ho, coba kuliah sebutkeun eta jadi naon lamun diganti ku i eta u.
Aku jadi tahi. Waduh. Nanti tebar si komandan nak sering mabok tempe ge. Dia tah ngabok tempe supaan. Nah, sih ngarokok dia keluar hasut doang. Atuh rokok mau keluar nah hasut ceng. Namun tama keluar duit ATM meureun sugih aing. Tapi acing mah teu beuki tak kena rokok. Atuh lain ku beuki ceng engge ngan hasutna doang atuh diisep. Lamun beuki mah pasti digayaman ku engge. Non teu bisa eureun ya tak ngarokok. Pugu keluarga eureun ngarokona ceng. Lamun bari ngejat mah eungap. Maksud acing mah ngarokona anu eureun. Oh eureun ngarokona. Kebaya ka mah ceng geus ieu kawin jeung Rangda kakarak eureun ngarokona. Pan kunan geus kawin eureun. Lamun teu eureun ceng bisa teu kaparaban anakna. Udah ngomong-ngomong Rangda gitu. Atuh puguh bah jaya. Kamu bisa maceng Rangda anak hiji gitu loh nya. Jadi gampang teh maraban rada hampang, teu beban teuing. Dari ya ngomong-ngomong Rangda. Ki ge dicekelan kene. Atuh puguh bae aja ki mah kudu ditegeran. Lamun teu ditegeran mah ka kebon batur umpret-ampret. Umpret-ampret ke kebon kacang meureun dara umpret ampret ge. Kacang naon, Kak? Tuh kacang. Dari age bijil tina kacang. Kacang naon, Mang? Kacang beus. Weh, naon maksud kacang beus? Ka dieu lagi. Mana jatah nu kamari? Jatah kamari ku yang tadi peta komandan. Bangsat doang. Gara-gara dari ayo. Naon gara-gara urang? Aing sia teh jelas. Ceng, kita ke kemana yuk? Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Ulah jelandinya dari ya. Jalan mana, Anak Bang? kembang. Jalan itu tuh. Baik deh tuh. Nah, itulah jalan dinya. Ulah jalan dinya dari ya. Hampuran dan poho tadi mah. Perlu non dari ya dia. Pugu kieu, Bah. Kami ka dieu eta kata latahan. Kuno itu teh pahili sendal jeung kasarta. Kata tahan naon dari ya. Teu nyokot duit, Bah. Kebasan cenah teh takon apa bae nyokotna. Lain. Duit naon dari ya. Doang gampang bae ngalah duit. Pugu kieu, Bah. Kamari kami ngajual kardus ka Mang eta cenah. Duitnya cenah dipente ka Abah bae cenah. Oh. Anu hideung teh leutik jelema nya. Oh, eta lah Bah jelema nu leutik. Kulitna hideung kan? Doa Abah. Oh, pan diambil sorokeun jeung Abah. Oh, bener eta. Baheula mah eta jelema eta tukang ngintip jeung Abah. Oh, eta lah bener. Kamari ngomong-ngomong eta bae yo. Sok ngintip can ngintip anu mandi. Segera kadiekeun bae duitna. Duit naon dia? Duit bae duit perasa aing mah. Ai si Abah, eta duit kardus. Itu tadi pente ka Abah pan. Atulah ka aing mentana ka ditu. Geus peta katulas. Ditahaing kitu. Oh Bah hari kitu mah. Urang minta ka ditu. Beungeutna kerang gitu, hula pe mah. Ceng. Aduh, rada tunduk ke mata ya. Can ngopi meureun ya. Aduh. Lain ceng asa diolah yang budak dua. Penta duitnya gara rati kabeh alung-alungan bar. Aing. Molor jalan mana aja, Ceng? Jalan dulu. Ceng, dia mau udangkeun. Wedan gitu. Kemana ngalumpat? Make sendal labu-labu. Pan mantap di jailan. Nya, udangkeun nya. Mang, Medan. Mana? Mana?
Action. Action lagi. Mana jatuh muka mari? Action. Jatuh. Action. Maksud Aceng mah ngarokona. Mang, Medan, Mang, Medan. Mana? Action. Mana? Action. Action. Mana? Mana? Action. 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 Kekenyong.